Nah, di dia para jamaah sadayana la yusbigu atun wudu sajelema teu aya sahiji hamba menyampurnakeun kana wuduna illa gufira lahu ma taqaddama min dzambihi kecuali dihampura dosana nu heula wa ma ta'akhkhara jeung dosana nu panjang. Ya lamun urang dengan jenggot panjang ya. Ya batas, ya batas, ya batas, ya batas. Tapi singkat deh. Begitu batas. Jadi lamun wudu ayeuna tiluhur lah. Tiluhur. Jadi kudu tiluhur lah. Jadi kudu tong ti dieu. Aku mah ti dieu mah ya. Gitu. Ejeng engke anu dianjurkeun, anu disunahkeun tong hiji tong sabelah. Urang kumaha sakadaekna. 2 bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji sareng syukur kirang panjatkeun ka Allah Subhanahu. Shalawat dan salam yang terlimpah dari Allah Subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayan mudah-mudahan orang sadayana singking sahabat mati kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang di paparinan kegiatan kangge maoskeun zikir. Mudah-mudahan zikir urang sadayana mengajarkan kita turunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mudah-mudahan doa orang sadayana semakin orang melaksanakan manakib, semakin orang didekatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sadayana alhamdulillah orang masih kene biasa ngariung penting ayeuna dina kayaan sehat walafiat, di mana sakumaha kewajiban urang nyata ngalaksanakeun urang talab ilmu. Insyaallah urang ngalaksanakeun karena hanca urang kamari dina perkara-perkara yang berpaut dina masalah wudu. Kembali pada jamaah sadayana urang geus ngabahas dina masalah fardhu wudu. Fardhu wudu sittatun arba'atun sabatat bil Qur'an wa hiya ghuslu wajhi wa ghuslu yadayn wa masfa'ati ra'si wa ghuslu yadayn wa isnani bis sunnah wa huma an-niyyah wa tartib. Di dia para jamaah sadayana urang diperintahkeun ku Allah nyata ngalaksanakeun wudu, kita wudu urang. Sakumaha dawuhan Kanjeng Rasul, man tawadda'a lis-shalah fa ahsana al-wudu tsumma qama ila shalah fa innahu yakhruju min khati'atin kayamin waladatu ummuh. Saya dalam wudu nalika dek ngalaksanakeun salat maka ngaluskeun kana wuduna summa qoma ila shalah terus ngategkeun tah ngalaksanakeun kana salatna fa innahu sanyana tajama yakhruju geus ngaluarkeun eta jalma teh min khati'atihi dina kagorengan-kagorengan. Dina dosana jelema seperti kayamin walatumu maka balik deui sapertikeun eta maena kaluar dina jero beuteung itu. Sakan urang dina wudu teh dina wudu
dugi la yuhafizu wa la yuhafizu ala wudu illa mu'minun. Lamun jelema teu ngajaga kana wuduna illa mu'minun, eta kecuali jelema mukmin. Jadi jelema mukmin mah jelema mukmin sok ngajaga kana wudu. Lamun teu ngajaga kana wuduna lain jelema mukmin. Gitu. Ya sama lamun jelema teu ngajaga kana wuduna jelema nu lalawa. Jelema mukmin sok ngajaga kana wuduna, ngajaga kana sholatna, ngajaga kana puasana, ngajaga kana dirinya, gitu dijaga. Datana dijaga, lempana dijaga, cerina dijaga, gitu. Bila mukmin mah gitu. Kata mukmin mah gitu. Kurang mukmin ya mudah-mudahan jadi mukmin gitu ya. Nah, di dia para jamaah sadayana la yusbigu adun wudu sajelema teu aya sahiji hamba menyampurnakeun kana wuduna illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi kecuali dihampura dosana nu heula wa ma ta'akhkhara jeung dosana nu panjang. Jelema nyampurnakeun kana wuduna disampurnakeun wuduna kumaha cara nyampurnakeunna oke urang bahas cara nyampurnakeun wudu disampurnakeun ka wuduna begitu nyampurnakeun kana wuduna maka cek Kanjeng Rasul didinya eta teh gufirullahu ma taqaddama dihampura dosana nu katukang ya nu katukang nu teu teh dihampura dosa wa mata khoro jangan ondek itu bisa dilakukan, masya Allah, gitu ya, mesti man tawadda fasana wudu khurajat khataya min jasadi hatta takhruja min asfarihi. Sajelema terus nyampurnakeun kana wuduna fa ahsana ngaluskeun nyampurnakeun kana wudu kharajat khotoyahu maka eta jelema teh kaluar tah khotoyahu dosa-dosana kasalahan-kasalahna min jasadihi tina jasadna hatta takhruja min azbarihi sehingga eta dosa teh kaluar tina handapeun kuku-kukuna. Jadi lamun aya jelema ya bagaimana jelema wuduna dibaguskeun kunaon ngabaguskeunana ku ilmu mun teu ilmu teu bagus atuh henteu urang paros syaratna ku ilmu gitu teu bagus nyawa tetep ieu lamun ku ilmu jadi bagus naon gua coba we sok paros kita nyeun imah coba teu make ilmu jadi mah kira-kira teu bagus kejadian lagi untuk jadinya gitu, tapi itu bagus. Tapi kalau pakai ilmu mah pantes dia nanti halus gitu, halus. Fahsana apa? Fahsana wudu. Begitu jelema ngabaguskeun kana wuduna, secara otomatis kharajat khotoyahu kaluar tah min jasadihi tina jasadna teh kagorengan-kagorenganna tina handapeun kuku-kukuna. Istilahna matakan ayat kieu para jamaah sadayana al-wudu ila wudu kafar antara wudu kana wudu teh kifarat itu ngiparatan lah kurangkan teka rasanya kadang-kadang ayat Noel kadang-kadang orang ayat ningali nu sengaja ditinggali gitu kan matakan ayat riwayat pada jamaah kitab dina kita aya nunjukkeun ka naon eta Kasih Sa'rani ngaroskeun masalah dina perkawis ningali ku maksiat. Jadi ningali maksiat ku sabab loba awewe kitu anu terbuka auratna nah urang kumaha dosa teh eta. Cek eta jelema
ulama besar dugikan apakah abdi teh kudu pindah gitu teh lemur teh gitu. Ketika gitu apakah abdi teh kudu ngajauh gitu kan kalau gunung gitu. Cek ulama ente kedah ka mana-mana nu penting nama urang entong terkenal. Ai tiba ukur saliwat mah ngaliwat kesengaja teu masalah. Anu masalah mah ngahajan tinggalina nongkrong teh tujuanna teh tinggali di sepatu teh eta. Diangkara mah eta. Gitu. Modelnya paras di wae. Padahal mah kosin. Tolong nggak aja. Jadi nggak aja gitu. Jadi kita nggak aja. Eta kita tah. Lain kira kade karanganana tolong. Ngajak. Mun ngajak urang lu keperluan. Bisa jalan nongkrong si jalan ada kalian cuci mata kemana? Kecuali orang dagang. Kurang barang beli, pas barang beli itu awena seksi, nah tahu benar kayak kurang satu di polotokan, bisa berdek muli, dek muli naon bisa berdak, gini cungas gitu mana mang kucing gitu, cungas itu malah dek muli jadi mah ya, itu dek tinggalin supaya itu dosa, tetap lah tetap gitu aja, tetap pada imam kasih mana yang tukang kardok tak lupa hai. Itu dan kadang-kadang doki aduh tinggal resep mata kita tengah aja pan kaman kaman tahir dulu lah orang mobil jadinya bener nu geulisan jadi tujuannya dek meuli emang tinggal geulis itu nya jadi kesepeda tujuan beda urang meuli mah tetangga ieu tetangga sebelum itu gimana ieu warung ketika buka aurat tak ada meuli kadinya itu masalah meuli mah itu mah kan urang kalau meuli motor terus saya meuli motor tak SPG nya pan seleksinya, sing sering beli motor sing sering. Tapi itu nggak aja pada zaman sekarang nggak aja. Masya Allah Gusti, lain kata tinggali dira kita gitu dah. Masya Allah. Kayak pentafsirna, dari tafsir suur tafsir. Nah, model gitulah dosa-dosa leutik tah, dosa-dosa leutik itu. Itu karasa. Morolog tah, wudu teh morolog. Wudu teh. Mantakan aya jelema wudu, begitu wudu suci keneh wudu teh, suci keneh wudu teh eta teh pas wudu para nabi. Dina kitab tadi. Ilmu urang kitab tadi dina salah siji riwayatna lamun telepat para jamaah sadayana gelarna gelar hafiz. Gelar hafiz berarti 300.000 hadis sudah dihafal. Lamun al-hakim lebih luhur. 700.000 hadis. Al-Hakim lebih luhur tingkatan hadis. Penghafalan mah. Nah, orang sing sering mengatakan orang lamun rajin wudu begitu wudu. Nah, eta kan kaya teh suci jelema wudu mah bakal suci bersih ngaranna lain tiba ukur bersih johirna tapi bakalnya teh karena bakal bersih karena hati maka jelema wudu mah tilu kalimatan jeung kasenah itu bila menurang karena hadas detik teu wudu ngaranna batal begitu batal pinuh ku kabingung jeung kasusah rungsing wae dalam kerungsing urang buru-buru we wudu kitu nya antakan aya menjelma keur ngadat buru wudu itu supaya mareman sahwat setan gitu teh ayo urang lamun keur ngadat lain neangan wudu lain neangan bedog ayo pusing itu yang penting masalah gitu lagi nah hatta tahruja min azfarihi maka keluarlah tina handapeun eta handapeun kuku-kukuna kitu tah masyaallah orang kemerajin wudunya Masya Allah mengatakan eta kan alus mana jaga wudu jaga kana wuduna dijaga wudu teh gitu asal batal wudu deui Masya Allah lima macam batal wudu deui we teu pernah ngan hese ternyata geninganan urang teh hayang terus wudu teh hese gitu hese minimal setiap urang rengse mandi kadetik kedek salat wudu we gitu wudu saatkeun lamun urang ke kamar mandi beres tina kamar mandi karek urang wudu setiap geus bersih
wudu usahakeun. Kajen teh keur salat urang mah rek salat teh salat karek wudunya gitu. Nah, kayana suci tah mantakan jelema bila mana wudu kunaon urang kita wudu kusabab supaya suci. Lamun suci berarti kan nu datang lagi bakal suci deui. Suci deui. Urang ngaji adabna kedah wudu. Meunang kitu teu wudu atuh meunang. Dan tetep adabna kedah ngangge wudu heula, suci ngaranna. Begitu suci, engke bakal turun kana anu asupna ge eta anu suci asupna. Sudah suci. Gitu. Kamu orang macam manakibnya, macam manakib dina riwayat terkait tidak wudu, teradab, itu teradab. Dugikeun ka hiji ulama nyarankeun ka tuan saya terkait itu cenah. Jenengan Allah ge, itu jenengan Allah meunang diaoskeun lamun teu wudu. Cek tuan saya kaula ieu anugerah ti Allah. Dugikeun ka hiji riwayat mah aya nu jelema nu teu gaduh wudu, aya ngaoskeun asma kang tuan saya. Begitu masukin asma Tuhan saya langsung kali tak kena bukat sirah tutah benten gede oleh yang sering mentakan orang etama khusus anugerah di Allah. Nah wudu makin kita orang teh boga obatnya teh wudu. Setiap perkara teh obatnya teh wudu. Obat teh dina wudu obat. Nah urang mah wudu teh asal wudu teh tibang ukur dek salat wudu dijadikan obat kurang wudu gitu. Dugikeun ka caina cai majlis tuan saya caina cai tempat wuduna dugikeun jadi ubar gitu. Begitu jadi ubar beak cai teh tah loba kene nu gering, begitu loba kene nu gering ganti jukutna. Matakan jukut di majlis mah ubar teu gara angan dihandap gitu. Nah, pertama kali paras tuh bubaran teh. Jadi gimana mah? Pengadaan luput, tahu itu kalian. Masalah gitu lagi. Eta kita ayat keberkahan tersendiri, keberkahan. Udahan gitu lah. Gagahnya eta keberkahan Tuhan saya. Nah, guys, orang teruskan aja kamari nyeta tina perkawis orang ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wuduhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hiji urang nyeta ubah banget hiji mah niat saya sunamah gitu fardu wudu teh niat kadua ubah banget katilah ubah reueun katilu tah kaopat ubah sirah kalima ubah subuh kagenep arti eta teh urutan mah ke di dieu para jamaah sadayana urang di dia nyata dina perkawis dina masalah urang ngubah banget pisan kamari terusnya. Nah urang teruskeun kana sunnahna ye sunnah kade aya kesunahan di dia para jamaah sadayana dina kurang ngubah banget ya. Begitu ngubah banget kade wajib gusluha kulluha wajib nyata kudu ngubah setiap bulu nu aya dina wajah zahiruha wa batinuha. Kemarin urang geus dibahas had wajah teh kumaha ngan ieu anu aya bulu dina wajah wajib dikubahna dek johirna dek batina dek luarna dek jerona. Contoh mana? Hiji alis mata termasuk kumis jenggot mah benten kade ke aya disebutkan para jamaah sadana wa yustasami jalika lihiyah itu wal aridon ida kana kasifain di eta mah terkecuali jadi jenggot mah terkecuali jeung jambal
walaupun memang eta asupna karena wajah gitu. Iya mah ya, iya mah kedah kakumbah we gitu, kedah kakumbah tetep temenang kakumbah ieu hung keluar kulitna nu aya di jero ge kedah kakumbah ya gitu. Terus di dia para jamaah sadayana anu jadi permasalahan ya, sehingga ngajadikeun wayusanut tahlil bi asfali biadil yumna. Lamun urang dina mbah banget kemarin geus dibahas had hadna batas dobit ya. dobit wajah ngan ieu dina dobit wajah kamari antara tempat tumbuh gitu, tempat tumbuh ya, tempat tumbuhna rambut dina sirah nepikeun ka batas handapkeun jenggot gitu, handap jenggot batasna di dieu berarti ka dieu ya, ieu wajahnya jenggot lebarna antara ciri jeung ciri ieu urang geus dibahas kemarin. Ngan lamun bila mana bulu anu aya dina wajah maka ieu johirina wa batinuha luar jeung jero kudu kakumbah. Wa yustasna min jalikal lihya wal aridon idza kana kasifain. Lamun jenggot jeung cambang mah mun tebal mah eta payajibu ghuslu dzahirihima duna batinihima. Lamun jenggotna ieu jenggot tebal cambangna cambang tebal ieu mah cukup johirihima, cukup luarna hungkul teu kedah jerona. Lamun tebal kumaha ngukurna antara nu tebal jeung teu tebal gampang ngukurna. Jadi kieu ngukurna ya. Ayat dobitul lihya al-kasifati wal khafifah. Ai kasifate cek urang mah nu tebal gitu, tebal, jenggotna tebal. Mana la turo basyaratuhuma min majlisin iltakhatubi ma yusawi mitron wa nisban takriban. Lamun bisa disebutkeun eta jenggot anu tebal teh lamun sakira-kirana urang berhadapan jeung manehanana sakira-kirana 1,5 meter, terus begitu ngobrol ngabukakeun bahamna ngan teu katinggalian kulitna teh eta karana tebal. Ujina kitu di ujina. Ya lamun cara jelema ngobrol kieu katingali keneh kulitna mah eta ngaranna can tebal gitu. Sebutna khafifah, tipis berarti. Ayo urang sih tong dicaritakeun urang mah naonan. Gitu. Dek jarak 10 meter ge urang tetep katinggalian kulit ieu gitu. Tetep. Padahal mah jenggot teh kebanggaan jenggot teh. Kebanggaan dirinya. Abdi sok ningali para jemaah sadayana cara ningali wudu orang-orang Afghanistan gitu, terus orang-orang Uzbekistan gitunya. Kan anjeunna mah sok ieu nya jenggot teh paranjang gitu. Ya lamun urang ningali jenggot panjang ieu ya. Ieu batas. Tapi singkat deh. Begitu batas. Jadi lamun wudu ayeuna ti luhur lah. Ti luhur. Jadi kudu ti luhur lah. Jadi kudu tong ti dieu. Aku mah ti dieu mah ya. Gitu. Ejeng engke anu dianjurkeun, anu disunahkeun tong hiji tong sabelah. Urang kumaha sakadaekna. 2. Mun ngubah banget 2 posina. 2. 2. Cai, begitu cai
Lur, lur. Buyarkeun lamun aya jenggotan mah ya. Pasti dia. Lamun aya jenggotan kieu keun ya. Tuh. Aya jenggotan. Gitu. Ngan lamun saenggeus kitu uduna, sunnah make leungeun katuh teh karek disuai-suaikeun lamun jenggotna anu tebal. Mun tebal mah teu. Ieu mah pikeun tebal, tebal. Wal khafifah iksuzalik. Tapi lamun anu lamun anu teu tebal mah katinggalian gitu jarak 1,5 meter gitu. Ternyata dina perkawis urang dina masalah bener gitu, salah bener. Dan anu jadi permasalahan urang entong cukup kade leuwihan urang ikhtiar leuwihan lamun wudu leuwihan kurang tuh ieu kan batas ya leuwihan tuh leuwihan tuh ieu batas ya leuwihan ini leuwihan ya pano kali ya leuwihan tong eta leuwihan malayatimul wajib bahwa wajib nyampurnakeun kana nu wajib eta teh asupna wajib tong dipaskeun kieu mending aya beunang aya henteu jaban can tentu walatra teh dicai teh matakan lamun ibu-ibu kade sing hati-hati lamun dek wudu mun sakira-kira eta wudu teh katinggalian tong di dinya wuduna itu ibu-ibu geus naon geus ngadekakeun baju ka luhur gitu lamun ka luhur ieu geus bebebetkeun dia gitu atuh kan uliru mah pasti keneh wae calana geus disinghapkeun ka luhur itu singhapkeun daya halang deh intinya kan sing hati-hati ya perkara kitu teh kade model di masjid aya kene di urang mah boga masjid rata-rata memang masjid aya kene kieu bari nangtung di mana eta nangtung dilemburkeun urutan deh kloset nangtung lieur teh coba nya urang teh diparentahkeun ku Kangjeng Rasul kumaha sunahna ikalan nangtung ya loba teh kitu teh seakan-akan gak ya hukum gitu seakan-akan Kangjeng Rasul teh nyontohkeun ka urang teh tata cara kiih kumahanya supaya sehat dina kiihna nya pantes atuh matakan nyeri kiih wae geuna kitu kan jadinya nyeri kiih wae aku sabar ngantung gitu stay dagu itu tah tekan orang sing rapi kade perkara berpisah mah memang jadi pisah ya jadi awal terpisah gitu kayak bisa khusus gitu pasti hese ngaturkeun kitu teh hese ternyata pantes kalau baru lama tongkrong ini sifat dia masjid baru dak ngaji ngahiji baru dak ngaji teh nepikeun ka karuhun didatang karuhun moal teh kadatangan ka eta jelema teh nu ngajar ngaji teh didatangan Aisyah jeung teh hideung kunaon budak ngaji dihijikeun nu maot bisa ngomong kitu kanu hirup eta pelingan ti bangsa lakar supaya misahkeun antara awe jeung lalaki baheula kitu ayeuna kalau urang kitu teh nu geus maot ayeuna bae kalah meretok ya urang datang teh ieu cenah pasangan geus siap subur yang kerok kalau teh nya teh hideungna anakna deui kitu teh hideungna teh hayo we kitu bah togel dia guys ya dia eta teh kaki itu kan saking kunaon eta saking kudu dipake bikin kana didatangan itu datangan situ sing genep kan situ nyaho ngaji begitu nyaho ngaji kunaon dihijikeun wae cek urang mah budak ngaji dihijikeun antara awe jeung lalaki pantes gitu pantes cek urang tapi dina hukumna teu kenging gitu teu kenging komo lamun berhubungan lalaki jeung awewe bisa lobangkeun bisa pintukeun gitu eta perkara dilarang eta asa biasa wae kusab teu nyaho ilmu awe dihijikeun kadang-kadang ngaganggu teh awewe sebelum dina tempat riungan
dina tempat riungan, dina tempat loba ngaganggu. Ngaganggu mah sakadaek manehanana gitu. Jeung jarang deh, jarang mengatakan aya kiai nu apik mah ya, kiai nu apik abis sok naon aya keur ngaos. Ibu-ibu teh kan sok kadina teh kemis, begitu kemis datang teh itu lewat talaki. Khusus air jalan khusus. Begitu asup kana majlis teh, rap ngomong. Saurang ge ngomong. Kiai baheula mah kitu. Nu ngomong tek cicing di majlis jadikeun lalamunan jikina kitu mah. Awewe mah dina urang dina ngucapkeun labbaik lagi, labbaik Allahumma labbaik teu kaeng, bedas teu kaeng. Teu kaeng. Mendina jikina marotas bebe, gitu ya guys. Itu begitu mulai ngaji, rap cicing, geus beres mah dirinya budak biasa suban sing arep tawat, urang mah jiga osowah, balik ngaji teh lubut ya. Itu tah ngabenahan anak ting kumaha niatna, ting apakah salah ti guruna gitu. Loba kasalahna. Jadi ayat beberapa kemungkinan. Nah, itu tah orang mengatakan sing hati-hati kade pisah ke orang daerah tekan beragama, hari agama mah tetap perlu diatur ku agama, pisahkeun. Ieu WC awewe, ieu WC lalaki, ieu tempat salat awewe, ieu tempat salat lalaki. Kitu nya ieu blek kadinya awewe, blek. Atuh kan ngaranna ke awewe, ai mah pasti mah kan asup ka masjid teh ningali beureum salat teh asa tampil. Masya Allah Gusti, tapi kusana didikan kota, lain kita didikan. Ninggalin kota, lalu ditanya kan ada dalil aku banget ya. Masya Allah. Gespaciwe orang ini, gespaciwe. Nah, begitu awen kayan wudu na kade tong di muka umum, ulah di muka umum. Gitu. Usabab kita tinggali auratna begitu kaning auratna nah ieu bahaya mau diurang mah nya lamun jalan mah kamu atuh ngaran-ngaran naon dina lebaran geus naon teh ai dibangunkeuna mah geus diparanggul gitu kumaha ke dipake tempat itu lamun cara salat Id gitu harus teh kita Gusti lagi. Nah, kadeta eta teh awewe mah buukna ge aurat. Buukna. Tong wajina buukna we mah wajina. Buuk aurat. Buukna teh aurat matakan awe kunaon lamun dina mukena, entena ya. Kurang awe sok aya nyangklokan kieu tadi ieu nyangklok kade yang beli bukan jadi pamajikan teh tong model. Urang mah beli pamajikan model cenah beulina heuheuh we ulah. Beulina dublus. Urang model. Gitu. Begitu bulan model hiji ieu anu katutup ya. Ieu anu katutup ya. Kayak aya dina membara kawal kayak dina kawal. Ieu katutup di sana katutup ya. Aya kasaki katutup. Ya ka dia katutup. Terus ieu usahakeun na katutup. Tong lurutan wae di dunia luar orang make baju biasa ge gawe biasa Allahu Akbar. Make pion Allahu Akbar biasa we sakit gitu. Allahu Akbar we. Udah masuk ningali we batunya. Ningali kana hukum. Gitu. Usahakeun meulina teh anu ka dieu ye. Dia mau muka ya, kan sok aya geringnya. Dia hungkul ya. Muka muka. Gitu. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita urang teh nyata. Iya nyata lamun jelema kaayaan anak, kaayaan eta kaayaan bener. Anu aya dina wajah mah rambutna sama kedah kakumbah jero jeung luarna maksud jero teh ieu luar kulit jerona teh kudu kakumbah maksudna kulitna teh tapi lamun jambang mah kejeng jenggot anu tebal mah teu kedah
kedah ngan sunnah. Sunnah nama tetap kayana disesuaikan ku leungeun katu. Belum katu kan. Nah, eta para jamaah sadena dina perkawis urang dina ngubah banget as-salisu ghusl yadain ma'al mirfaqain nyata ngubah leungeun dua dugikeun ka sikutna. Geus kamarinya masubadi min basal kirasi aw syari atanapi urang mukafatna nyata ngubah nyata rambut urang ngubah rambut ya di dia para jamaah sadayana ngubah teh payaki walau ba'da syarah wa syartu syari ladzi yasil masuk. Jadi lamun urang ngubah buuk itu ngubah buuk ya mun ngubah buuk cukup sabar menit lain cukup gitu cukup ngubah banget teh ngubah buuk teh saya nama ulah kieu sah tetap sah Aisyah mah ai muji sama sah. Jadi orang rumah harim sari, rumah syari, alangkah gitu ya. Juga budak dulu. Ya budak. Perhatikan, orang dengan cara mbah buuk. Ya lamun buuk, mbah buuk. Dua lengan. Ya. Bagus sama kabeh pinjami rosi. Kajenting urang ke. Jadi urang mah dina mazhab Imam Syafi'i tetap sah. Kajenting urang babuk sakit kita sah. Lamun dina Imam Malik mah pinjami rosi. Kudu kabeh dikumpul. Kumaha urang dina toab? Sedangkan dina toab mah jelema pagumbal di dinya. Gitu. Pagumbal. Itu tah. Begitu pagumbal di dinya. Pagumbal. Ka aya anana begitu kayaan kertuap usah jelema teh eta kayaan loba awe kan dihijikeun tah mulai dihijikeun begitu dihijikeun urang kan mazhab Imam Syafi'i begitu mazhab Imam Syafi'i paantal kulit mulai mahram nu beda jenis lalaki jeung awewe lain mahram aprok kulit batal. Sedangkan awet teh lobana ieu teh yo model anu orang-orang Afrika mah itu ka dieu buka geus marupa teh nu teh kieu jabang manehna mah motong jalan urang kumaha ieu lamun fa'antal kulit lamun cek mazhab Imam Syafi'i mah tetep antara laki jeung awewe nyokot ka mana tuh menang wa taqlid min Imam Malik ka Imam Malik taklid ngan lamun taklid ka Imam Malik ulah dina batal hungkul dilaksanakeun ulah teu batal cenah kitu urang nyokot Imam Malik teh heula ieu batal teu batal teh naon wuduna ge kudu sarua jeung Imam Malik ieu tah fokus urang dina zakat fitrahnya zakat fitrah nu menangkeun saha ngake duit gitu sedangkan biasna Imam Syafi'i ari bias takarana Imam Syafi'i itu aya duitna aya biasa Imam Syafi'i takarana aya mazhab Ahmad bin Sanes tapi ari takarana hayang takaran duit sesuai jeung takaran Imam Syafi'i atau kan teu bener itu teu bener kade mun tek taklid ya taklid sakalian gitu dina mazhab Imam Malik mah bedana
bedana tibang ukur di nasirah. Nasirah. Jadi urang seumpama urang dek toab, begitu dek toab, kaayaan kusabab memang geus eta mah aturan pemerintah Arab Saudi, teu bisa diganggu gugat, urang teu bisa pisahkeun atuh jam sakit lalaki ke jam sakit awe, jam sakit lalaki, jam sakit awe, teu bisa. Tetapi dihijikeun kusabab eta mah aturan pemerintah, urang mah kaayana geus wae. Takbir jadi begitu takbir mulai wuduna sesuai jeung wudu Imam Malik. Gitu. Membaca lamun dina kitab iman kita babahji para jemaah sadayana. Jadi dina kitab babahji mah dina sakumaha nyata urang dina masalah naon toab para jemaah sadayana. Dina masalah toab urang menang dirinya dina toab teh nyata urang taklid ka Imam Maliki. Nah, Imam Malik kieu dina wuduna. Perbedaannya ya. Ayu zalik fala ba'sa bitaklidin gitu. At-taharah aina hadatsain fala wala masatu mur'atun ajnabiyah batala wuduhu wa batala tawafuhu. Lamun tersentuh ya, lamun nyata tersentuh eta ku awewe anu deungeun-deungeun kitu tah. Batala wuduhu batal wuduna wa batala tawafuhu batal tawafna. Lamun tawaf wajib terus hajina. Jadi tongga gabah lamun teu jaga makan. Terus sakabeh jelema anu. Eta kitu tah singkatan teh kade. Atau aku wadalika cenah. Pala basa bitaklidin. Urang bisa taklid al Imam Malik bizalik. Menang urang taklid ka Imam Malik. Ngan dina Imam Malik ayadun luka a'dha'uhu wa yamsah jami' ra'si. Jadi lamun cara di Imam Malik mah dina wa yamsah jami' ra'sihi, lamun dina ngusapna teh sakabeh rambutna. Bisa kabeh rambut. Dikumbah teh. Urang lamun cara dikumbah Allahumma harim syari wa basari alanar Allahumma harim syari wa basari alan. Tuh, jadi kabeh dikumbah rambut. Urang lamun Imam Syafi'i mah ini sakit kita tetap. Tapi lamun Imam Malik mah udah sadayana. Urang kudu kumaha tuh urang? Apakah kumaha wudu urang? Tah eta ge lamun dek toab teh kedah kitu heula, angge heula wuduna wudu Imam Malik. Gitu. Angge ku urang wuduna nembe toab, eta lamun dina toab. Tapi lamun perkara urang ayeuna di dieu urang kan bermadzhab Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i kumaha? Tikuna naon? Heg imsah jami ra'sihi. Geus urang usap kabeh sirah. Naon ngarah naon urang? Perambut sarambutan nu kausap. Ieu urang nyokot fadilah. Usap. Mantakan lain kira usapan setiap usapan nu kurang kausap eta rambut aya pahala. Itu tah. Akan urang tetap abdi sok ningalikeun para jamaah sadayana dina wudu guru rata-rata nyadakna sok sadayana dikumbah. Gitu. Kumbah. Ai nurutkeun sama tetap sah gitu. Kajen teuing urang kaayaan naon? Kaayaan dek pilulai gitu, dek opatelai gitu. Sah. Ai nurutkeun sah mah gitu. Nanti dia para jamaah sadayana eta lah urang lamun urang kaayaan umroh gitu. Tuap umroh dan tuap haji gitu. Nah, iya para jamaah sadayana dina masalah masuk ba'di basyaratir rasyi aw sya'rihi, maka ayat cukup walau ba'da sya'rah. Dan sebagian tina selai cukup tina gitu. Eta teh cukup. Nah, eta nyata tina perkawis urang dan masalah mubah sirah kadeta kita mubah sirah hilap tadinya. Hilap teh maksudnya hilap teh wudu, sunah wudu urang abe non sunah mubah banget hilap mubah banget sunahna ya, sunah mubah banget tadi cenah sunah.
Sunnah ngubah banget asa diulatih fi isna'i luat di at-talaffuz bin niyah fayaqul nawaitu wudhu lis-shalah. Berarti orang sunnah dina ngubah banget. Wihade dina ngubah sunnah tadi mah wajib kan. Tadi farduna. Sunnah hiji orang kudu niat sunnah dina nalika ngubah banget. Nu kaduana ayatna bil wajib min a'la'i. Kudu dimulaina teh ku banget min a'laihi bagian luhur tadi. Jadi sunnahna kada bagian luhur heula gitu. Jadi dina sunnah urang dina ngumbah banget berarti bagianna bagian tina luhur heula. Na luhur ya aya deui kesunahan. Jadi kayana naon nyata dina kayaanana berarti orang luhur lah. Jadi si ieu teh kalur lah. Luhur gitu. Usap kurang handap. Tuh. Gitu. Usapkeun. Jadi luhur lah. Jadi nyokot bagianna bagian luhur lah. Sunah tah. Ayab dabil wajib min a'laihi. A'lai. Ayab dabil wajib min a'lah. Begitu kayaan dina luhur heula, begitu orang dina wudu berarti orang mulaina cai di luhur heula. Mulaina begitu ti luhur karek urang ka handap gitu ngarapi. Kedua ayahu jalma biadi jami'a kudua leungeun biadi jami'a nyokot caina kudua leungeun kudu bareng. Jadi kudu bareng nyokot cai teh kudu bareng dua tong hiji gitu. Menurut nakaran tong hiji. Jadi kudu bareng dua bersamaan. Lap. Kemudian nakaran bersamaan. Truk. Tuh, menaruh sama truk. Truk. Tuh. Itu lamun kayaan orang memang sunah tah. Jadi kudu dua kayaanana. Jadi kudu dibarengkeun. Barengkeun. Aya khuza nyokot na cai teh aya khuzal ma. Nyokot cai biadi jami'a kudua leungeun gitu nu bersamaan. Ta'khudul mak almak cek urang kudu naliti kana mak. Naon si mak teh? Huwa tarful ain ladzi yalil anfat. Yalil anfa. Ti dieu para jamaah sadayana jari wata'a awaya ta'ahudul bisababah. Jari telunjuk, gitu telunjuk. Gitu. Jari telunjuk di sisi mata sabelah tina irung. Jadi kieu ya. Tuh. Ieu telunjuk. Gitu. Jadi iya dua ya. Dia mau dina wudu teh iya kuncina dina iya. Sabelahan irung gitu. Tapi di tepi mata gitu. Tepi mata, tepina. Dua jari udah di tepi ya. Tuh. Tuh. Di dina tarful ain ladzi yalil anab anfa wa yata'ahudu bisababah. Eta ngaranna mak. Jadi almak. Almak. Wa huwa tarful ain ladzi yalil anfa wa yata'ahudu bisababah. Tahul lahad al-lihaz. Al-lihaz jadi kurang mah. Tahul lihaz. Al-lihaz wa huwa tarful akhiril ain wa yata'ahudu kadzalika bisabab ima ayatina lahadna lahad iman lain anu hiji deui gitu dina al-hazma lain tina mata lain tina mata gitu wa yata'ahudu kadzalika bisabab. Jadi nu lain al-had ayatnya masuk udunain
masul udhunain khurujan min khilaf may yaqul innal udhunain minal wadhi. Ngusap nyata ieu tah ciri dua. Naon innal udhunain sanyana ieu ciri dua teh minal wajhi sebagian tina wajah gitu. Itu asup wajah ya. Jadi lamun wudu ingat orang tadi teh mana nu farduna dina had dina batasna ieu tempat tumbuhna buuk di luhur celi ujunain celi dua ejeng ieu beak kana jenggot teh. Lamun dek sunnah pengupasan dina masalah hungba banget leuwihan. Jadi orang dipaskeun. Leuwihan dina hungba banget. Ulah dipaskeun aya. Sebab engke asupna ke kana malayatima. Nyampurnakeun kana perkara anu wajib eta jadi wajib, bahwa wajib. Begitu tuh. Kalurkeun. Usapkeun, ujunain. Ulah kieu we hungkul. Ai itu beunang, batal itu bener tuh. Eta loba nu kitu tah wudu teh. Jadi wudu teh geus sakieu hungkul sakieu tah. Kitu ari ieu batasna teu beunang. Ieu beungeut, ieu asup beungeut ya, teu beunang beungeutna. Komo bahasa lamun wudu jelema kieu wuduna. Nah, bisa. Teh jadi perhatian gitu. Orang lamun ningali anu wudu kitu tetap benerkeun wae. Kira-kira henteu galakan manehna mah. Kira-kira galakan manehna mah. Itu nya masalah. Itu ya penting berarti selama ayeuna urang wudu, ieu lamun cacat tidak wudu. Kan tadi lain salat anu teu mere ngepek, tapi salat anu teu bener. Gitu. Jadi lamun orang sesuai tata cara jeung Kangjeng Rasul, mustahil loh kamanfaatan jeung kamaslahatan. Pasti aya kamanfaatan jeung kamaslahatan. Gitu. Kayak pasti ngepek kana dirina. Gitu. Uihan deui we. Dina persoalan ibadah mah. Urang sedekah kita ikhlas. Begitu urang geus ikhlas, engke aya efek tina sedekahna gitu. Aya efek. Urang wudu ngalaksanakeun wuduna. Begitu wudu sesuai dengan hukum syariatna, maka bakal ngepek dina wuduna gitu. Lamun teu bener mah moal aya ngepek gitu. Eta kitu nya. Jadi intina awas. Eta kudu lebih. Kudu lebih kade, kelebihan. Dikayana berarti Allahumma bayyid wajhi tuh. Yauma tabyadu wuduhu wa taswadu wuduhu. Tuh. Allahumma bayyid wajhi yauma usap gitu ya. Ulung teh usap. Tong teh kaprat, koprot, kaprat, kepret gitu. Nu dipaurkeun mah ieu teh beunang. Teu ka usap. Kan terbatas atuh ngaranna urang timbang dapaleungeun kitu luasna dikiekeun hungkul. Itu kan terbatas. Tetep. Sebab ieu nu jadi masalah, nu jadi masalah fardu. Jadi masalah fardu, farduna. Gitu. Sehingga kunaon disunahkeun masul uzunain, musabna ieu leuli dua, khurujan min khilaf, kaluar tina khilaf, aya kade aya khilaf, aya ikhtilaf. Beda-beda. Aya khilaf, aya ikhtilaf gitu. Innal uzunain minal wajhi sajanyana ciri dua teh minal wajhi eta sebagai dina wajah. Bagian apa? Katakan ciri teh usahakeun beunangkeun. Jadi lebihan we tetep ieu lamun urang wudu ningali gigira tuh. Ieu teh keur beunang kali ya. Nah, beunangkeun itu kali teh. Tuh. Jadi tong kieu ieu teh beunang. Itu beunang berarti teu sah. Coba perhatikan ku urang geura nu wudu tingalikeun. Kapukur pernah menuju ibu-ibu ngajar ibu-ibu kena ibu teh praktek wudu udah malambul.
mabur tak praktek kudu mah. Urangnya kudu praktek seorang-seorangnya. Kudu teh nyawa kasih banget jalannya. Tapi pura-pura dek ieu aja balik kan itu. Gitu. Yang penting kalau Jawa sadayana steda gitu. Kan barudak teh kalau udah geus di beneran gitu. Ya kalau orang muka anak teh kumpulkeun anak teh sok sia buduna kumaha sih kudu maneh. Gitu aya kudu melang bapak mah gitu. Melang lain masalah geus kewajiban da geus jelebrok gitu ya geus fokus lain kewajiban. Aku urang tingali beda orang raya rasa hari uang da teh anak urang. Tingali kurang buduna kumaha wudu anak urang ya. Minat urang berapa perlu datangkeun. Oh gitu hak anu manggil ke urang kita ningali praktek wudu. Itu hak. Katanya gitu yang kumaha wudu hujan gitu deh. Anjing anta hampir angges cenah tuluy ka dieu urang gitu ya. Tak intinya minimal atuh ka anak urang kita hayangnya waktu praktekna gitu praktekin kuduna praktekin kalau mun geus anggeus urang ngaji bab ieu na ya sok ieu loba keneh ge ieu teh ka sahiji kitab ge urang ningali kitab sanes gitu urang papaidi kitab-kitab sanes kan suri nabi nah maksud gunain italatul ghurrah wahia gusuma zada ala hadil wajhi min jami jawanibihi ngabasuh bagian anu ngalebihi kana eta wajah eta teh sunah disebutna italatul ghurrah tadi melebihi batas urang teh kan geus ngaji nyaho batas begitu melebihi kana batas iya bagian anu kabasu bagian anu ngalebihkeun kana eta bae wajah eta teh asupna sunnah maka kan dilebihkeun menurut saya lebihkeun itu ulah dikurangan gitu da urang ge pan suka yang leuwihnya dagang hayang loba aya leuwih nah gitu nya geus teh ngabetul lagi ya itu kayak tapi eta perkara dina dunia yang perkara dina itu banyak mengeluh cukup ya. Kita lakukan keruah dah. Ada kuwawa imrorul yadi alal ngagosok imrorul yadi ngagosok eta kuleungeun alal uti karena anggota wudu teh kudu digosok. Oh digosok. Jadi digosok bang teman-teman. Nah, itu mah tuh digosok karena itu dikeplak-keplak. Kamu lo menutengeng dikeplak-keplak gitu. Gitu. Orang mah teh digosokun, dibangetkeun. Bangetkeun gosok kurang. Nah, alus tarung digosok-gosok. Matakan orang lamun jarang beres mun keur ngubah sampean nya. Matakan kapugora baheula aya aki-aki sok ya, aya susu teh jam. Itu sudah yang kieu teh. Kan urang mah tadi dilakukeun. Kieu teh. Gitu. Tapi jarang di mana tuh pemainnya kaparos langsung bersih bermain alam beda alam beda alam kita gitu ya guys kasudahan terus mulai lagi ya terus deh lagi at-tahlil lihiyatil kasati wal aridain kasifain nyata nyala jenggot yang jambang mutebal wa yaqulu bil asabi yadi yumna min asfalia eta jari kuleungeun katuhu itu dihandap nganyokotna kuncayna nu anyar jadi kieu ya emang kajeting mau dipake kurang tapi anu ya lamun jenggotna tebal nyela nate kuncay nu anyar jadi kieu lamun sanggeus maena dina wudu kan aya jenggot teu tebalnya jenggotna tebal ta eta begitu wudu teh dina ngusap ieu teh beres ngusap sunah nyokot caina disesuaikeun kudu anyar kuleungeun katuhu nyokot teh cai sesuaikeun gitu sesuaikeun kitu tah ngan ku cai nu anyar gitu eta kesanana tahlilul lihiyah kasati gitu nyela di sela-sela gitu at-taslis fi ma mawwa
ngulang-ngulang sakabena eta 3 kali gitu. Hek mudah-mudahan orang sing balikeun deui krisi ka Allah belajar ke usahanya. Mudah-mudahan sing timbul sing dibalik dipasihan kabarokahan, harta orang sing barokah, usaha orang sing barokah. Dan mudah-mudahan dipasihan kesabaran, kekuatan, sing dipasihan jadi jaman syukur ke Allah. Masuk mudah-mudahan orang sadayana sing dipasihan ilmu manfaat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten para jamaah sadayana anu masih banyak lagi saya jawaban hapunten cekap wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.